Kuatir sia nya si Ipan HP-na leungit mangkading anyar pamere ti babaturan lanceukna. Leungit? Nah leungitna di mana, Kang? Itu apa tuh ngaranna leungit? Mun apa mah meureun teh angan ditempo eta lanceukna nepi ka nelepon ka babaturanna nya nu merena. Duh cenah hapuntenna nya, pun Adi teu tiasa ngajaga amanah cenah. Amanah. Nu bener mana, Kang? Babaturan lanceukna teh mere HP atau mere amanah? Nya HP nu dibikeunna mah anu leungit teh HP gitu. Ngan HP eta teh pamere ti babaturan lanceukna. Jadi kan disebutna teh amanah gitu si HP teh. Jadi amanah gitu. Oh, nu mere HP teh ngaranna amanah gitu. Henteu nya. Pan amanah bisa mangrupa naon wae, bisa mangrupa naon teh barang naon naon teh misalkeun duit atawa TV atawa naon gitu. Tah ieu mah mangrupa HP. Oh, si amanah teh dagangna HP, dagang TV dalam elektronik gitu, Kang. Dagang. Ya terus dagang naon atuh si amanah teh, Kang? Teu jelas.